sanan hudang sanan hudang sugan kudu dibayi tur sia kemana si sanannya terus inung budak teh inung mendaek inung mantuan inung di imah matak naonnya sapu-sapu atuh di imah teh meni kedul-kedul teh eta mah budak teh kudu kumaha inung teh kurang kumaha nyarikan ka budak teh ngomongan teh minta dengadengok pisan si atuh sanan ka mananya nurus tunyung budak teh lain bantuan inung sanan ka mana si sanannya nurus tunyung ka KHS di dinya lain bantuan inung mah capek inung teh nya ti isuk barang gawe di imah lain sugan kudu dibantu ya Astagfirullahaladzim sanan hudang inung ti isuk jidur tinggal itu popoyan tegararing bantuan inung di imah macakon ti isuk dengan molor we cing bantuan inung atuh kahayang teh da meureunna dahar mah anggar kudu ku kejo sok bantuan hudang mah hudang ya Allah Gusti sisanan kudu dibanyurku naon nya sugan tuan kudu dibanyurku iya sugana sanan hudang sanan hudang sugan kudu dibayi sia hudang terus tunyung sia hudang teh kuduna teh ngaguguk ka mak teh da mak teh capek ngurus maneh ti leuletik ti kagede mah nya gas gede nepikeun ka teu nurut-nurut acan ujung mah nih ngerasa ulah sagala hayang hees inung ge kurang hees ngurus maneh ti leuletik nepi ka aya naon atuh lain aya naon bantuan inung teh capek di imah teh ti isuk nepi ka sore ti isuk-isuk nepi ka beurang nepi ka sore teu molor cing atuh keur orok puguhan tara molor inung teh cing atuh ayeuna mah geus gede bantuan yeuseuh ngumah wadah kenon juga batur budak batur gitu sarua kudu dikutuk jadi banci